buru-buru bae hayang balik leres teh ka pasar tersep jeung salaki mah hayang buru-buru naon balik ke cara jeung besti panganten di dangdangan ditungguan ku urang sebab urang can nyeun status di WA. Bener teh Bu? Nu mantak mama ka Allah ulah sok loba nyesel ka salaki beusi doraka hirup urang lamun urang nyesel bae ka salaki. Aya di dieu sok nyesel bae ka salaki aya. Oh iya weh aya. Berarti akur zaman kiwari mah teteh zaman ayeuna mah awewe mayoritas kajeun salaki sabulan sakali ge balik nu penting eta salaki transfer naon Allahu Akbar duit lagi kajeun teteh abdi mah salaki balik genep bulan sage ribu nu penting eta salaki ngirim naon istighfar Bu era ya abdi Bu ieu ku para kiai sok ngerakeun wae. Masya Allah, oh nyata begitu kajen teteh balik satahun sakali mama ridho mama arek jarah weh ejeng ngaji nu penting di imah amalayah naon Alhamdulillah ya mama Gusti al istighfar bo astagfirullahal